Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi dia arek ngawartakeun cari berita tentang Desa Cibanteng, Kecamatan Leuwih Sadeng, arek aya ngabersihkeun desa. Nyaeta kegiatan eta teh gotong royong. Nyaeta gotong royongna teh dilakonan ku warga-warga anu di dieu, arek nu ngora, arek jeung nu kolot. Arek nu ngora jeung nu kolot. Di desa ieu teh di nu kolot jeung nu ngora teh ilun kabeh. Nikeun bungah pisan ieu nuturkeun bae. Kabeh di warga ieu teh, warga-wargana ge arek nu kolot jeung nu ngora iluna bungah pisan. Ajona kegiatan ieu teh gotong royong. Kegiatan gotong royongna teh dilakonan kegiatan teh kahiji ngabersihkeun gorong-gorong. Kajona ajengan nu kaduana teh ngabersihkeun jukut-jukut anu aya di sapanjang desa. Kajona anu katilu kegiatanna ngabersihkeun jalan-jalan anu numpuk ku sampah. Ceuk kepala desa Saipudin nyaeta kepala desa teh kegiatan ieu teh dilaksanakeun gara-gara supaya urang ngebersihan lingkungan, jeung supaya desa-desa teh supaya bersih, supaya ulah tina penyakit, supaya tina ulah jadi sarang penyakit. Kajona ceuk kepala desa Saipudin teh desa ieu kudu jakeun jadi desa bersih supaya menang penghargaan di kecamatan, supaya dinobatkeun jadi desa terbersih. Ceuk Ibu Siti Maimunah salaku anu nyaksikeun pembersihan kampung desa ieu. Bu Siti Maimunah teh kampung desa ieu bersih bungah gara-gara desana dibersihan. Kajona program ieu cenah ceuk Bu Siti Maimunah teh bagus supaya desa teh bersih, supaya sampah-sampah ulah rumpuk. Kajona ceuk Bu Siti Maimunah teh desa ieu bakal sejahtera lamun desana bersih. Kegiatan ieu teh aya mulaina ti jam 10 beurang sampai jam 2 beurang. Kajona kegiatan ieu teh ditutup ku kabeh sawarga ngumpul di alun-alun. Ajang doa supaya desa ieu bersih, supaya ulah tina kajangan penyakit, jeung supaya menang penghargaan di kecamatan. Cukup sekian warta abdi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.